Salam. Pasti mana di saya? Terus amang. Amang. Kau kan acis. Atuh boro-boro acis ya. Bapak mah teu boga acis, apa meureun pinsanya. Bapak ayeuna teu buburuhnya istilahna kitu buburuh ge nan istilahna koreh-koreh cok pan bapak mah apa bicagenan. Jang naon dia tuh acis? Ang jajan nu amis-amis. Hayang nu amis. Ya, ayeuna mah geus lamun hayang nu amis mah teu kudu jajan nya. Tuh, tinyuh we kopi jung. Sarua amis eta ge. Mana tuh kopi? Eta pan di dinya tada anu jadi mah aweus bapak teu boga duit tuh. Iya nya. Heeh. Oh, buburuhanan eueuh gitu. Udah nitah-nitah acan. Kopi yang sisakan deh. Anu pahit itu teh. Tambahan deui gulana sasendok atuh. Itu pahit kan wae. Pahit keneh. Tambahan deui sasendok deui. Pahit kan eh. Pahit kan eh. Pak. Sok tambahan deui geura sasendok deui. Tah enak ieu mah. Mun anggar aya pahitan keneh, Pak? Aya pahitan keneh. Heeh. Tambahan deui sasendok. Tah dan enak. Mun anggar aya pahitan keneh itu, Pak. Tambahan deui. Aing mah. Amis itu, Pak. Nanti enak kita amis teuing. Amis teh geus ka dieu heula, ka dieu heula. Sok ka dieu. Dieu, yang bapak. Tadi teh kumaha awalna ya kopi teh? Pahit. Tah, pahitnya karasana ku ihinsa. Sarua jeung kahirupan bapak. Tah, ibarat bapak ge pahitnya kahirupan bapak. Pahit kudur na rasa bapaknya. Ayeuna buburuh istilahna koreh-koreh coknya. Ayeuna bapak di dieu naon? Istilahna pungsat bahan, heureutpakeun pungsat bahan. Nya. Manggih dahar ge ayeuna dahar teu isuk. Nya. Kitu tah mantap. Ayeuna tadi geus ditambahan mah gulanya amis. Heeh. Dina kahirupan urang ge kudu kitu, aya pahit, aya amis nya. Ngan sing inget nya. Lamun urang keur pahit meureun urang nadakaun kawasanya ngadoa sagarapa urang menta istilahna kahirupan anu alus nya. Jeung deui sing inget lamun ieu geus amis kahirupan urang istilahna disebut amis teh nya sa itu pepeujeuh kadek kahareupna di dinya lamun geus sukses kasebut amis teh urang geus sagala aya nya. Hirup urang geus cukup sing inget ka dulur urang nya. Dulur istilahna dulur urang sorangan atawa batur ge nya. Pepeujeuhnya. An ieu teh asa moal pibekeun ka abi hungkul mah, Pak, ieu teh. Tah, kan meureun aya loba teh maripuhnya. Cing geura bapak minta bagi dua. Gila, mau halah gelasna. Oh. Bahe deui. Ya, iya sing lalaunan atuh. Terus, Sageus. oh, asaan gara aku pinsain mah. Kapan enak ka rasana. Ai dibagi dua mah gitu. Mantap. Sing ingat ke baturnya, ai dibagi dua kieu mah henteu kaleuwih coba lamun tadi ku pinsa diinumnya ku sorangan. Meureun bungkiang, mantak sih ingat ke dulur urang gitu. Ayeuna contohna pinsa jeung bapak.
nikmat kan kerasana keduaan mah. Heeh. Bertah gitu. Jadi kudu berbagi lah istilah nama gitu. Lah, bapak mah ngatahan mau ngatahan we. Ye atuh heueuh atuh. Kapan pinsa isukan sing ingetnya lamun kalau leuwih teh contohna kopi pan kitu. Mantak sing inget berbagi lah ka dulur-dulur urang gitu. Bagus tuh lah. Ada main kamang we. Heeh, Jung, ulah jauh teh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tas di mana? Ya, di rumah kan. Aya bobo ya. Iya. Tahu. Alhamdulillah. Aduh. Teu jalan di? Rek mulang ya integrasi pun lah kapan heuh. Milu atuh aya gawe. Ayeuna we lah ini tuh ke gerasi hungkul gerak ngakeun ongkos pan covid ya. Dipuk Sarere kalah siksanya gitu mah. lain dia kopi mana nomor penting itu. Kapan bieu mudak ya teh. Anon menta jajan, menta nu amis cukup geus we tinyu kopi gitu. Aini nyu samu keur meni kayak lebar sok cing teh bagi dua lah gitu. Cing bagi-bagi we cing teh jeung bapak gitu. Panah ai budak teh urang yang nguruskeun budak pan. Ye heeh. Ai budak didinya kumaha? Usaha kieu budak pan ayeuna teh sakola. Hayang sekolah hayang mah hayang kana luhur geuning. Kuliah merenya. Hayang ya urang teh ngadaftarkeun ka ieu galaka teu lulus ieu. Ka mana? Angkatan laut. Oh, yang jadi angkatan laut. Eta pangna teu lulus kunaon sih? Anta bisa ngojay budakna geuningan. Oh, udah kudu pinter ngojay itu udah angkatan laut mah. Di urusan aja yang laut gitu kan. Mana itu lah bingung we mikir kul hariwang ke budak lagi. Ya, komo udah budak we masih kena SD nih. Kan si kahayang we aya budak teh. Udah sampai ka arurang gitu nya. Ripuh lah. Rasa arurang we ninggang di budak masing hareuna sing renang gitu nya. Udah terus karau ka pampu isarang kokolot gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagian Rokah lah di Nyimpang tas di mana di? terus digawe man udah. Oh ya. Di bangunan. Iya atuh aya buburu di bangunan mah aya meureun buburuhanan di bangunan. Lumayan. proyek mah ya wae. Tapi kan urang teh ceng teh ka Kang Yona miluan, milu ceng teh jalan karena mobil eueuh cenah lowongan gitu. Sugan di bangunan mah aya. Ngeureuyeuh aya dina proyek umurna Sarua dina proyek duitna teh hararese ayeuna proyek mah ngedaftarkeun budak oge naon panaing. Daftar ka mana budak nih? Angkatan udara kan teu ditarima da ya. Kunaon eta angkatan pang teu diterima? Teu bisa hibar. Budak aing angkatan laut teu bisa ngojay Jadi bingung keur zaman kopi di kieu mah ya. Aya wae pan. Anu tak istilahna nyusahkeun nya. Ku aya kejadian alam kieu teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah eta. Iya. Dulu aing ulah lot dinya teh ka wah nu kacirieu. Kaciri. Mari ku ngobrol bu. Ngobrol lah Ngarumput. kan heuh bari nuruhkeun ka capek di teh sok rada adem gitu. Bos tadi coy. Ayo wes salah. Nyimpang tas digawe. Aduh. Jalan ieu kopi ngan dua. Ih budak tadi mah kurut budak. Bisa kan uing ya, budak atas kopi. Heeh, pan caritana teh mentan duit ke urang teh. Urang pan heul duit di mana usaha ge henteu. Pinsa. Heeh. Biaya tuh perolin pipit. Itu. Heeh, menta ieu jajan ka urang teh. Hayang jang naon jadi hayang nu amis. Cai teh jeung tinyu kopi ayeuna nyuhun mah sabekong pinu ora. Gitu. Entah tadi teh cenah pahit teuing, pahit geus bagi dua ceng teh digulaan deui weh. Orang da isi pinsa mah jika rada rek pintar eta teh budak teh urang mah euy. Rada cerdas mah. Geus bungkus ya pinsa mah budak aing teh katarima pan. Hah? Teh katarima tas didaftarkeun. Budak mana? Heeh. Urang sarua dekat dari Ieu angkatan laut cenah ieu edan. Ya angkatan sudar ador biar teman takolti pipir ga aing teh tarek pinjam duit ka payayan tadi nama. Seru ada budak kuliah ya. Heeh. Daftar deui. Daftar ke mana jadi tentara pan budak urang mah. Heeh. Hayang jadi sarua budak urang enan, aya budak urang mah cita-citana teh hayang di angkatan udara kan pan teh katarima. Apaan pinter budak mana teh? Ya, pan aya. Lalu sebrudak kai yang dina angkat-angkatan ka begitu. Aing aya ku sarua. Budak dirinya yang jadi Angkatan laut teu lulus sarua. mana? Angkatan udara. Lulus tadi tadi. Anak urang mah yang jadi angkatan darat. Jadi abri.
Heeh. Sarua tentara-tentara ke. Halus tapi katarima. Apaan henteu? Epang teh katarima. Hah? Epang teh katarima. Apaan heuh keur ngojay harita neng barudak resepkeun ngojay. Dicatro kuntuna. Terus Heuh pada ompong teu katarima. Berapa huntuan? Pada huntua. nah bisa teh katarima kitu nah. Apaan heuh aneh nama. Cek urang malah mun cek urang gitu nya. Apaan ai perang mah silih bedil lain silih gegel ieu. Nya perang silih gegel. Pada huntuna eueuhan pada ompong. Oh berarti silih gegel. Bisa silih gegel. Ai perang mah silih bedil lain silih gegel. Oh, kan budak kurang oge nan. Heuy budak kurang mah gitu nah. Jadi teu bisa hibar. Pada teu bisa gabung sarana. Tapi lamun anak maneh gatot-gaca mah. Terus ya geus sarua teh katarima budakna deui. Pinsa. Ada deh. Gerak ke dia. Nah, mun arek mah dijadikeun budak mah sing boga bakat mah ti ayeuna. Ti ayeuna sing boga bakat mah. Tuh budak aing geus boga cita-cita nama. Ya arek nanya mengius. Cita-cita isukan hayang jadi naon mun geus gede maneh? Jadi polisi sih gak bapak. Tah, sia mah beda. Aya euy beda. Hah? Nah, yang jadi polisi juga bapak. Ari bapak polisi gitu. Lain supir angkot. Epang, ini juga polisi yang juga aja bapak. Mana cita-cita nasar wajang bapak. Ayang sarua. Jadi cita-cita nangkul sarua. Sarua cita-cita malam yang jadi polisi. Jadi cita-cita naon Dulu mun teh cita-cita nama. montong diturutan eta mah kahayang nawungkul. Ai kahirupan ripuki mah gitu nih. Kalau dijual berarti ge panangkot nanya heuh. Ai cita-cita mah. Lah. Kumaha tuh? Aya nomoreun anda. Kana angkat-angkatan mah meureun. Wah wisit. Wis kalah angkat-angkatan kana nguli mah da dieu mah kana jurusan. Kajung-jung. Lain urang rek mulang kita ngurut deh bisi pamajikan. Ya, Terus pajakeun jalan urang apa? Rusuh-rusuh teuing. Si pajakeun jalan urang ayo saya kapan aya mah di mah jugrung dah heuh. Pamajikan sok urang. Ada eta umat beresan bisa polisi. Malah Sarua urang ge. Assalamualaikum teh. Nya sing cager sing cager. Sarua urang ge. Taluluy wae teh. Ya urang deui Saya bagian ronda. Udah baru rangkene tuh kapan Barang, Wak. mes bisi nudukeun bayaran terus Ya kan kita bagian ronda. Heeh, bagian ronda ke panggilin ngobrol deui nya di pos ronda. Heeh. lah gitu nya. Sudah harap kan disangka bayar tulus bayaran terus sok bayaran betan mah. Korek batu mah. Rawe. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Ih, kagian ieu tes di marana ya? Poe mah tas ngojek ya. Ngojek. Uang ngejajatan aing kalau kesal eta. Oh, jijikan kumaha muatan masa. Heeh, rekan ku Saya kopi ngadua sekian tuh kumasi. Ya pantang perut si pinsa eta kenan tadi. Oh, Heeh. tadi ayah tadi sa. Bieu pan Rame-rame. Ius Yoman kuwu bete ka dieu wo. Bukan dari ya? Heeh, arulin deui nu benerna ieu. Tas ngojek buku aing teh isuk meluk tentang waya diwari. Heeh. Da muatan yang kalah kesal nih. Eueuh pisan. Oh, wah wajatan. Hese udah ayeuna mah muatan nu kieu teh ojek. Keur teh zaman ayeuna sakieu, dengan kan. itu terus orang satu suka mah itu saya kopi-kopi itu tadi teman gitu. Boro-boro teh. teh. Ayeuna mah urang pan buburu henteu duit kitu boga. Kalau bingung Ai iya Asep mana Asep tes di mana Asep? Tas ulin kan udah dari darah aing mah. Terus di mana? Jangan manuk kan ya lah. Tas ngadon burung. Adon gelo sih mah. Ya, erek ngadon burung mah ulah di lembur. Tuh ka kota daripada burung. Dah yang tas nenangan manuk lain burung. Itu kan ngadon burung mah. Pas kan teh kira-kira yang nya. Ayo pinsa cita-cita jadi mana? Yang ke surga orang cita-cita bener. Lah, siapa mana tuh ke surga? Jauh-jauh. Ke mana sih di surga? Di mana apa di mana surga? Yang apa? Di mana? Itu di luhur. Lah, can manggihan pada tuh temu aing ka surga. Kemanggih. Ini ayeuna ka surga. Nyamuk. Hirup. Bukan pada cita-cita yang ka Oh, surga. kejadi pae ka surga teh hayang pae heula. Atuh song paehan kurang erek. Embung. Jangan hirup orang mah. Ya,
Ari surga mah jang sampereun isukan jaga di akhiratnya. Mantak kalakuan urang teh sing alus di lembur teh gitu. Ayeuna cita-cita nu beureun contohnya anu jadi angkatan udara, angkatan laut, lain hayang cita-cita asup ka surga eta mah jang isukan gitu. Cing anu bener kana naon bisa Memang kus gitu. alus cita-cita nama. Ye heueuh, mana gitu. Mana lamun ka surga urang di dalam mana neraka. Mudah-mudahan ka surga katanya. Ya amin sih sararea ge dah hayang gitu. Lah urang mah gos rek tuluy ieu we lah. Kamari Jangan manuk deui. juga deh, udah ngaran burungnya. Ye. Aing mah jangan manuk lah. Sugan gos ya. Milo. Nah, orang balik. Heuh, yuk. Bulit mah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya nya, gitu nya. Ya, teh sok. Lain kerasana ya. Sukan panggil deui lah. Nya siap lah. Yuk. Yuk saya kiring. Wah, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.